Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini saya akan berkunjung bersilaturahmi di daerah Cijambe. Mudah-mudahan dengan acara ini Maulid Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan menjadikan maulid yang berkah untuk keluarga saya yang ada di Cijambe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Canggih acan geus malawung teu dijawab nyebut salam oge aduh. Jauh-jauh ti ka Somalang nyebut salam oge teu dijawab. Bu aya. Bu aya. Ibu-ibu mah bu. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngejawab salam urang doakeun hutangna cing lunas. Lain amin bayar sia teh. Hutang diaminan. Ba, hutang mah ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiji assalamu Allah nurunkeun kasalametan pikeun jalma-jalma anu ngawaler salam. Mata kulusu banget ngawaler salam. Anu kadua warahmatullah rahmat. Naon hartosna rahmat teh ibu? Rahmat teh naon cenah teh? Allahu akbar. Rahmat teh kanya aku gara-gara ngawalar salam kanya Allah turun ta ka urang. Wa barakatuh Allah nurunkeun kabarokahan pikeun jalma-jalma anu ngawalar salam. Mata kudu banget ngawalar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha la iya. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Siap salawatan? Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana adada ma bi ilmillah daimatan bidah. Kurang testing sih. Sajajar. Iya belah dia lah. Siap salawatan siap. Ya. Allahum cicing belah dia cicing tong kasari. Yes. Siap salawatan Pak, siap. Semangat ulah ngelakeun laki. Allahumma terus keluarkan kembali ke mana lah terus
si emak tak kudu maksakeun mah kemae teh apa ge da mah dicarekan ini kata guys up ngas cing belah dia cing seriang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita rek mana? Sholawatan saya kerja. Ye, mantak lamun urang getol sholawatan pasti loba doa siapa? Can ge astagfirullahaladzim can ge acan geus error ya cita aduh ampun kumaha eta mah kanu duit sekali lamun urang getol sholawatan pasti loba doa duit lamun udah di dia sok aya nu ngantunkeun nu maot ning sok aya dibagikeun eta anu di amplopan ieu ning sok dibagi-bagikeun eta anu ngaranna duit anu kitu sama sholawat dibalik eta anu ngaranna tah bangsa Indonesia mah kos kitu Ustaz Tris jadi dibalik balik mantap sekali lamun urang getol sholawatan pasti loba doa duit geus datang dua pasti ngukut berkah aduh aing mah beureut mata ustad dia juga ustad aing jauh-jauh maning dulur hungkul disebut astagfirullahaladzim ustad dia juga jika beureut heukeun bae da tadi oge urang mah ka dieu eujeun dulur lah karena duit diwae aduh aing ngecagi acan geus areron aduh ampun mantap geus datang tadi naon cenah amun urang getol sholawatan pasti loba doa geus datang doa pasti urang ngukut berkah lain beurit berkah teh nyata naon artina berkah teh saeutik mahi loba eta mah cedit begitu eta astagfirullah kitu teh cedit saeutik mahi loba walata nyesa pantesan loba nu aing ampun misalah wae jeung ustaz baik jadi barokah teh saeutik mahi loba walata sok sholawatan cing coba nu ieu piraku tadi teh sholawat naon cenah tadi loba nu tawat coba piraku teh nu ieu teh apa es lilin mah cece apa gitu mah entak ibu-ibu mah arek nu genut arek nu begang sok babadean hitut aduh naon anu hitut Ustad tika Somalang teh menang hit aduh aing geus arero si bapa nyengir teu bae biasa nama dan nu ngaramekeun ibu di mana nu munyak nganyuk oge ibu dan munyak ayuk bener teras dia teras astagfirullahaladzim sok bebeja nganyukna geus kasempuhan salaki keun bae da ibu-ibu zaman ayeuna mah jalujur kanu nganyuk oge kitu jalujur ampun keun bae lah langkung ti payun simkuring nyanggakeun salendang kahormatan kersana pupuh lembur nyaeta palurah ya palurah palurah keun bae karasan palurah eta teh lurah Cirangkom teh pun paman ngadoakeun kamari Tuhan hampir 7 bulan teu damang mudah-mudahan karasan kawari aya dongkap ka Somalang alhamdulillah sehat pidoana ti sadaina mudah-mudahan pun paman nyata Mang Asep mudah-mudahan cing sehat amin ya robbal alamin. Oke
sim kuring nyanggakeun salenan kehormatan kakersana Bapak Dede LPM. LPM ya LPM. Aduh naon. Bapak RW ya Pak RW. Mana Pak RW? Urang doakeun Pak RW cing panjang umur. Cing buru kawin deui. Iye, nah kelas seuring. Mudah-mudahan Pak RW cing sehat amin ya robbal alamin. Oke, sim kuring nyanggakeun kahormatan kakersana Bapak R. RTT singkat Ernari Tena terus ya. Mata RT mah singkatan Ernari puh Tena terus. Nah sana Ustad aya RT na aya tadi RT dia teh naik cek teh tadi anggo Miki jadi ayah jadi Mika cari ceklan PRT. Wah ada kasepan mana iya jeung ieu oke naik. Alhamdulillah Ustadz anu kadua terus parantos dongkap mangga dilatihkeun ku PRT. Ieu teh Pak R. Cintarik ya hadapan masyarakat nah. Iya teh Pak R. Teh RTT singkat Ernari Nipu ampun dekat lada sih udah tegas repo gitu. Jadi RTT singkat Ernari Tenate. Jadi RT mah riput nah sana Ustad RTT make riput terus dar di dia aya hiburan barudak ora raribut biasana di dia terkenal raribut pangheulana laporan ka saha RT na ngilu rebut padahal RT bantuan saya teh kacangap dari dia ya di lembur iya ribut budak ora biasanya mulai hiburan dangdutan geus teu pangheulana laporan ka saha ka RT geus teu RT na ngilu ribut teu padahal RT teu gelut tuh matak bener teu dar di dia aya panganten nya sok aya panganten di dia anu nikah panganten baheula mah zaman bilik tah mulai bumi kieu nya geus teh narong kapanggih ku nu bogana kolotna pangeulana nyaho ka saha ka RT geus teh RT na ngilu naon teu padahal RT teu tuh dar di dia aya rana reunuh kusaha kudu ngaran satah RT sagata areunuhan RT nya talamun aya rana teu payu-payu bigeun ka kanu hayangan satah Pak RT hayang dicarekan ku pamajikanana Allahu Akbar yan astagfirullahaladzim benar ya teh alhamdulillah benerkeun bae jadi lamun aya rana teh bigeun ka astagfirullahaladzim aing aja jadi error kieu di lemur jadi benar gitu nyan oh benar astagfirullah kayak leukeun budak
Ampun mangka elekeun itu kumaha ku Pak RT ngeunakeun eukeun bae tah ayeuna mengpeng hiburan urang sholawatan jeung Pak RT sholawatan apa? Hah? Sholat nyanung aya sholawat nyanung kumaha RT aduh ampun aing sholawat nyanung sok urang sholawatan sok sholawat naon kumaha RT lah takolak sok keun bae sok sok aku sholawat naon Salatullah miringan Allah Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salam miringan Bil Hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah bi ahlil bari ya Allah. Tepuk tangan buat Pak RT. Tepuk tangan cicing. Heula. Salam heula. Tadi teh kieu lamun urang getol sholawatan teh tadi teh sok loba aduh tah lamun anu kieu ieu tah kieu tadi anu nyawer teu aduh cing wae masyarakat teh cara menang BL muntah kebagian sok nyarek mantap awan nu nyawer ayeuna naon ieu atos ka dia atuh nempoana sabaraha ya 50.000 apa kalau duit mas ya teman deui Allahu Akbar ya bisa ready ya iya ngadana naon kuat asa nyebut duitnya juga rek ya sekelan aduh eta teh naon ngaranna artos tong leuleus artos diberi duit mah meuni artos ayo eta keur PR cing barok jadi barokah teh saeutik mah loba walatra nyesa ye mantap kieu ning di sok loba nu hajatan sok loba susah sesa aya opat peot terus teh wajib bulukan sok dipikeun kaja mantap anu sok pucan piceun ya nyata juri mantap ustad dia juga cokot deh ya baik mantap kade jadi barokah teh saeutik mahi loba walatra lain nyesa bagikeun ka sararea itu rasa bagikeun mantap sok arek ditulikeun ku Pak RT abdi turun geus sok calikeun tepuk tangan buat Pak RT kalah kali rohana teh disawer jadi urang we lah
kan duit bensin cing barok. Mudah-mudahan ku nama edu nama hante pamancing kan itu akan main. Jadi abdi pada naros ibu nyaah ka ustad anu deket atau mah anu jauh. Anu deket ibu lamun ayah nu gering budak panas bebeja ka ustad anu jauh atau anu deket. Deket ibu lamun budak kurang arek nikah itu bebeja heula panggeulana ka saha ka ustad anu jauh ka ustad anu deket. Ibu lamun aya anak orang mureun jaga saha kadu ngareuneuhan ibu ulah saudon mantap kurang hiji-hijina cempor lembur urang teh ustad anu deket. Kadang-kadang nyapirakeun ka ustad anu deket mah beda jeung ka ustad anu jauh. Abdi mah di dieu ngan sajam 2 jam sagala ngakuat anu pika alaya son ngabelaan ngaos nganyuk pertanyaan pada ditaikeun ada ungap ieu teh euy itu ngabelaan ngaos itu kan ieu tenda ngabelaan ngaos mantap kudunya ka ustad anu deket. Lamun nu mengkelan cing abdi bade naros mengkelan ka ustad anu jauh atau anu deket lah regreg budak gitu mah eukeun bae itu hiji abdi ka dieu bade silaturahmi ya lain arek mamatahan wajahi kamari di dieu loba kembang penting di dieu kolot-kolot abdi hungkul cenah ieu teh saha itu kan irung mancungan pada hi ampun geus dihinakeun bae da urang mah jeung itu ieu teh saha cenah nu dihareup di dieu teh karesan turunan keneh ti dieu itu jadi teu asing biasa abdi di dieu tukang lulupatan di lapang heuk kita ceramah di dieu geus bingung naon nu disampaikeun ieu teh bingung gitu. Baheula jeung Ustaz Idris da main bola hungkul bisa oge ngaji dicarekan gitu sabur ka situ gitu polos gitu. Ieu mah urang babarengan we ngapal kieu bini jeung bisi engke aya bahasa anu nyuatkeun hati abdi nu da dihapunten kinten-kintenna bae dihapunten gitu karesan abdi tika Somalang tadi disebutkeun tika Somalang Ustad Joni wah ya Joni Arafat ngaranna ge aneh nya aneh lain ujang lain maman gitu kan irung mancung aya tanda nya ngenalkeun eta kenal mata rasa aya mata kudu ngenalkeun lagi cewek aja gitu nya santai kos di dipakai di mana ini kursi itu tak kenal maka tak sayang itu abdi tika Somalang namina teh Joni Arafat alus bapak abdi Arab mana Sunda halusnya mata kala lagi Joni Arafat makanya udang gaya bisa lamur bisa disiung-siungkeun gitu itu disebut namun di grup Dai Pancasona karasan abdi kumpulan ti Dai Pancasona loba arek Dai Beto arek Ustad Toed loba ke bisa butuh Ustad loba karasan sa-Jawa Barat seueur pokona mah karasan ieu disebut teh katelah nabi biasa nama Ustad Arsun cenah nah cenah make subat Ustad Arsun Arab Sunda jadi Arab Sunda tadi teh mamahna Sunda bapana Arab pantak ieu juga ontak aduh ampun tiga ontak geus jauh-jauh geus kasep gitu mang disebut tadi geus jebut hidung berit nugel
angkunakeun bae da urang mah eujeun dulur urang mah eujeun dulur insyaallah ngaos mawalami teuing ini make katinggalna jamaah tos rada rungsing komo deui isukna ditagih bang otak keluar 7 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bilnilahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Jadi moal lami-lami teuing karasan abdi nyana ulang kali jadi bisi sieun baliknya. Jadi moal lami-lami itu ibu ibadah bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah eta ibtiba bisunah. Jadi ibtiba bisunah. Jadi orang guru ngalaksanakan ayeuna urang teh dina maulidna nabi. Ieu teh hukumna naon cenah? Hah? Lih cicing sunah muakkad. Itu kan urang ngabelada aya naud diniatan urang mere naud ka dieu niatan muludan aya cau urang niatan muludan diniatan urang dongkap ka dieu teh muludan mudah-mudahan urang tadi teh kanyaah ti Gusti Allah melalui urang memperingati dilahirkeunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh mudah-mudahan nyanak barokah. Mantap ibadah aya salah sawios anu dilaksanakeun pasunatan anu dilaksanakeun ku Rasulullah teh anu sapopoena teh salah sahijina nyaeta dawamu urang osok dawamu osok hah cing sajalma anu memeh ulem ngudu heula Allah bakal dimaotkeun husnul khotimah. Ibu osok upami bade bobo ngudu heula pelembab pemutih segala diterapkeun. Terus Bapak abdi bade naros upami bade bobo sok kudu heula tara osok aya nu oh tara cenah udah eta gudai ngalakan udud we arek saret kan udud itu rasa sok ibu dawamu udu eta salah sahijina anu dilaksanakeun ku Rasulullah sapopoe teh nyaeta dawamu. Ibu ada opat wanita aya opat wanita anu tos dijamin ku Allah masuk surga kan aya opat. Ibu hiji Siti aya nu apa teh hiji Siti aya Aisyah aya Khadijah kahiji Siti Khadijah anu kedua Fatimah Az-Zahra. Nah, ketika Fatimah Az-Zahra kunaon make disebut dijamin masuk surga teh ketika anjeunna ngadu-gaduhan murang kali Hasan jeung Husain ketika urang bade anjeunna bade nganenan kudu heula urang osok upami nganenan kudu heula genyoal we asa kudu heula mata pantes budak naoge cilincing mata kieu cing sajalma anu samemeh tuang ya samemeh tuang ya
Salme tuang kudu heula Allah bakal dijauhkeun tinu kapakiran Bu. Tinu kapakiran. Urang makan lain arek kanena we hareupeun batur ge lah kaluarkeun we. Purahon. Rasa pakai etika. Mata kieu oleh-oleh ti abdi. Ieu kampung teh kampung naon? Kampung naon cenah? Awal. Awal tengah urang judulan mun ieu nyaeta awal naon teh? Hah? Awal tengah dia padahal ieu judul teh mang ade. Cenah pangjudulankeun we cenah. Yon. Naon atuh mang? Lamun ieu cing hirup. Nah, hirup. Naon aduh bingung teh tadi teh Rodris. Cenah cing hirup. Mana di teh harang hirup meureun nya geus ari dina urang teh asa bingung. Hirup. Mikir tadi 2 jam di jero teh tah. Naon ieu di judulan hirup. Bingung gitu kan. Hirup. Oh, meunang. Hirup teh nya urang buka. Ha. Nah, ha. Ha nya aya H I R U P. Nah, hakna naon cenah Ustaz hakna? Hade akhlak. Terus hade akhlak. Teu saeutik budak di urang loba pasantren, loba pangajian, loba sakola, tapi budak kalau jadi kolot wanita. Contoh ayeuna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ku memperingati Maulid Nabi teh gara-gara akhlakna Rasulullah. Terus di bawah siswa jadi cicing gitu. Kalau aja lah. Hirup hakna hade akhlak. Zaman baheula mah kieu, zaman abdi mah. Zaman baheula mah budak anu diatur ku kolot. Ayeuna mah tibalik kolot anu diatur ku budak. Terus nyeri tadi jadi hate kolot. Terus abdi bare ngaros. Ibu-ibu ngaluarkeun menjadi anak. Tapi kan ngabelaan pegatna nyawa. Terus tapi nyeri ngadenge nu jadi anak wani molotot kan nu jadi nyeri tah hate. Terus nyeri tah hate. Loba pesantren, loba pengajian, tapi kuna nu jadi anak wani kan nu jadi itu nyeri itu. Urang lahir ke dunia sareatna indung bapa. Urang lahir ke dunia sareatna indung bapa. Indung anu ngandung bapa anu ngayuga. Ya Rabbi bil Mustafa Babil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasihal karami waghfir lana ma mada ya wasihal karami. Urang lahir ngabelaan komo nu ngaranna indung nyari tah hate. Ingat urang kan menjadi indung ayeuna geus aruh. Nu ngalahirkeun urang. Tong aneh lamun ayeuna budak urang seperti kitu ka urang. Geus nyaca diri nyeri tah hate. Apabila anak Adam mati putus amanah kecuali naon cenah? 3 perkara. Salah sahihina anak soleh anu ngadoa doakeun
lamun urang dikersakeun ku Allah ninggal setiap malam Jumat jeung malam Selasa ahli kubur teh datang ka imah urang hayang di doa dina keterangan aya salah sahijina ulama besar anjeunna nadar lamun kami boga anak lalaki kabeh abdi bade nadar dikubur 40 poe 40 peuting caritana dikubur eta tapi ka 40 poe katampo ahli kubur teh aya anu ceurik aya anu senang wae jadi berarti sedap Jumat itu dengan hayang didoakeun ibarat kieu ieu khusus keur Pak Ustaz ieu khusus keur Pak Lurah sarua doa oge ditanya kunaon maneh balik tapi ka ngungkup ceurik ceurik kunaon nyeri hate nempok anakna ongkang-ongkangan di posrona maraeng gapai asa nyeri ka hate mandak inget urang kudu jadi indung moal aya indung jeung bapak lamun urang teu dilahir asa urang inget dosa ayeuna loba barudak ya Allah ya Rahman pasantren di mana-mana pengajian di mana-mana wanita rasa ayeuna komo zaman ayeuna zaman tah ieu teh zaman ngabahayakeun zaman HP nu kieu sok di ayeuna barudak zaman ayeuna ditanya keur nyanyo HP di piwarang langsung mangkat teu tah nyeri tah hate nyeri tah gitu ka barudak naungkeun nyari tah menjadi ibu rasa halo itu mantap kade urang zaman ayeuna didik anak urang sok titipkeun ayeuna mah zamanna canggih anterkeun ka pangajian anterkeun ka DTA anterkeun kadang-kadang kan urang mah kitu asal ngaji we budak teh boro-boro minitipkeun arek aya kabarokahan kumaha ilmuna ditipkeun baheula makan ke zaman abdi baheula ka guru ngaji teh sieun tah nampo aya ngaringkang ayeuna makan maneh-maneh karena abdi mang tahun-tahun ngadidik main bola contoh rata Ega di dia aya Ega Gary di dia didikan abdi yang pertama saya terapkan itu adalah etika lain main bola nomor 12 etika yang saya terapkan nah pakai etika lamun main bola zaman ayeuna make etika moal aya teh nu ribut moal aya nu main hantem make etika mata etika yang kita terapkan asa etika percuma itu kan ilmu boga tapi teu make etika percuma asa mata tadi teh tak sesuai dengan ayeuna peringatan Nabi Muhammad SAW teh ku hade-hadena akhlak kurang diperingat sulit tahu lah Allah cai murah ieu teh caimu murah di mana murah nu kieu mah itu akan baik lah alhamdulillah itu duh ampun nu kieu teh ngaranna teh naon cenah biasa mah gitu kamari ngaji ka Cikole 2 poe ka tukang ngaji ka Cikole di Cikole mah kan loba eta teh bahasa teh kasar ibu heuy susu teh kasar nenen upa bade Ustad bade aing mah Ustad teh bade nenen eta teh kasar ibu kasar eta teh jadi bahasa lemesna teh nyaeta pinarep ibu misalkan miwarang
kurang kali ka warung meser kopi. Kopi. Kopi naon cenah? Susu. Eukeun bae da di dieu mah da tadina oge eujeun du, jeung dur eukeun bae we. Arek di kumaha oge da heuh da jeung dur eukeun bae. Sabar kitu Ustaz Tis. Eukeun bae. Betara. Jadi batu. Ampun, di benu kieu mah kalah. Batur ih. Hah? Iya. Ampun. Dia teh naon cenah? Caimu murah gitu. Eukeun bae. Bios abdi heula. Tong ditempukeun. Aing ek nginum tadi ditempukeun. Yang hareup ka dieu lah. Hah? Cina. Alah murni itu. Oke baik. Itu kamari udah di itu udah jauh di itu jeung di dieu. Jadi mah da eueuh. Nenek. Mau jang sok ka nenek. Mau jang kene sok nek. Tangan. Geus kolot. Keun bae sugarna, kenyol. Wih deh kana tadi. Hirup. Mantap. Mudah-mudahan urang geus di dia lembur nyata lemburan. Awang cing harirup ulah tepi ka ayeuna geus hirup ulah teh ngadon tuang tapi teh nyaho anu ngaranna hirup. Hade akhlak urang lamun hade akhlak urang jeung tatangga para semua moal geus teu kadang-kadang kan zaman ayeuna mah tatangga jeung tatangga kieu teu ala apa teu wauh geus teu kitu padahal teh urang teh dulur tah geus teu kadang-kadang saha maneh loba perumahan zaman ayeuna nya geus teu kitu tah. Lamun urang hade akhlak mah insyaallah urang dina rumah tangga urang lamun salaki pamajikan harade akhlak para semua moal kuloba ayeuna tapi kapepegatan ku gara-gara goreng akhlak. Mantap lamun urang alus akhlakna insyaallah bakal patepung jeung ngaranna hirup ka mana oge ngeunah nyaeta hade akhlak. Naon saha anak tadi teh? Hade akhlak. Sarajengna I nya tadi teh I-na iman, Islam, ihsan. Naon hartosna ihsan teh? Nyaahan teh ihsan teh. Nyaah urang teh kudu nyaahan. Kadang-kadang kan kieu kunaon ayeuna urang disok netepan sok salat kunaon eta urang dinu salat dinu netepan ngalieu kaki naon teh eta teh aya hartina urang kudu luak lieu ka kananeun urang bisi aya tatangga urang dulur urang bisi aya anak yatim anu kurang diperhatikeun tempo kanan urang tempo kiriun urang. Kadang-kadang kan urang boga dahareuna ge komo di dia usung kadu kadamel ku batur oge tara di bikeun geus teu urang teh eta hartina salat teh urang luak lieu ka kanan tempo bisi aya anak yatim anu ku urang kudu diperhatikeun geus teu perhatikeun ku urang tempo belah kiri bisi aya tetangga urang anu ti dahar urang cacalakukan we dahar ngeunah tapi tatangga urang geus diupoe teh dahar tah eta luang ieu terus teh kebae aing umak-amak di dieu di lemur ieu lah terus teh ieu nah arek amak jadi tetuus astagfirullahaladzim ya non ya
enak bener ya. Itu gitu orang teh kudu ruang eta teh salat. Terus tuh ngaliat ke kanan bisi aya anak yatim, bisi aya tetangga orang anu gering. Dia tempo moal di dia mah insyaallah karena rompak. Terus tuh nama kesini mantap orang kudu ruang eta lieu ke kanan orang yeuh bisi aya tetangga orang anu gering butuh orang itu rasa tak nyaahan orang kudu nyaahan karena jadi tadi teh jeung dulur kudu akur jeung tetangga kudu pak tanya ulah gara-gara popolitikan orang tepatan tanya orang gara-gara politika mari palase ras oh di dia mah moal di dia mah beda jeung di mudah-mudahan maka tadi teh ihwan urang teh jeung dulur tetep abdi syariatna ka dieu kan jeung dulur lamun teu aya syariatna jeung dulur moal bisa ka dieu da urang jeung dulur teh terus teh mata sakali deui urang jeung dulur mah urang kudu akur tak eta itu itu salah jana tadi naon sana tadi hana naon sana tadi hana hade ahlak ina naon sana ihsan erna nya HIR hir terakhirnya erna runtut raut sauyunan. Oh nyambung teu lamun urang jeung tatangga runtut raut sauyunan ngeunah teu dina kahirupan rasa tuh nyambung dah rasa sauyunan urang mah uyun jeung mangkok aya cek uyun ye cek kokom aya cek kokom cedah segala aya di dia mah itu runtut raut sauyun mantap orang tadi nyambung lamun orang runtut raut sauyunan sararea insyaallah pasti patepung jeung anu ngaranna kahiru hirupa aya cengkomna aya coyun aya coyun mana coyun oh di bumi nah tak itu runtut raut sauyunan abdi percaya dipimpin ka dia ku ustad entis insyaallah ya lemur cing sauyunan amin ya rabbal alamin ulah ujub ria jeung takabur mun teu ku aing mah jalan moal beres terus ujub mun teu ku aing mah masjid moal alus terus lamun ngadenge kitu dina pambangunan urang nyeri teh hate nyeri pasti dong ujub sia mah terus teu saeutik loba kan karek kemae lah urang terangkeun kemae sugan kadarengian jarekan yang paling mang ujang balik gitu eta mantap balik deui hakna naon sana hade akhlak lamun urang hade akhlak insyaallah ka mana oge loba dulur tah geus teh lamun urang nyahan insyaallah tangga oge naon aman lamun urang sauyunan terus runtut terus sauyun insyaallah kapangih tah jeung ngaranna hirup urang salaki pamajikan lamun sauyun urang lamun teu ujub jeung dia jeung takabur urang semua aku tatangga ku dulur insyaallah kadang-kadang kan wah mun teu ku aing mah moal jalan geus mun teu ku aing moal rame teu karasa eta bahasa rasa tahun tadi teh una erna pena pamugi urang patepung ditutupkeun maut husnul khotimah insyaallah lamun urang timimiti tadi hakna ina
RU RR na U na P na nyamuk insyaallah urang pasti patapung ejeng mautkeun dimautkeun husnul khotimah. Rasa kartos naon mantak tadi jadi nyamuk urang lamun misalkan eta kaguar dilakukan sapopo insyaallah ngeunah tanu ngaranna hirup ade akhlakna aya nyaahana aya dijauhkeun tina ujub jeung ria takaburna aya runtut raut sauyunana aya pasti terakhir pena pamugi urang sadaya dimautkeun patepung dimautkeun husnul khotimah. Urang sholawatan nangtung sadayana Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah ini kan wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad ya Allah sadayana salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad ya Allah sidanan nabi Allah Allah sholawatan ibu sok sholawatan maka karena berkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sholawatan pan kurang sok kieu urang sok mangku budak sok mangku budak di dia pan sok diayong-ayong pan urang malah mun diayong-ayong sok kieu ya cenah budak ya budak sok diayong-ayong budak dia rasa sok diayong-ayong kana budak kapan urang masuk ya budak kasaha pan sok kitu rasa sok kitu henteu budak teh jawab budak sia ganti ku sholawat ieu mah budak kasaha budak kasia ganti ku sholawat patak urang kudu teu sholawat ganti ku sholawat ya Rasulullah salamun ali ya Rabbi asa diwadaraji nah ieu mah kemana ganti ku sholawat ieu mah kalau budak siap ganti ku sholawat ieu mah bukan budak geus nunggu budak manehanana ka budak ganti ku sholawat itu siap sholawatan ya Nabi salam ala sana ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Allah mudah-mudahan ya jamaah mudah-mudahan segala hajatnya ku Allah dikabul ya Allah mudah-mudahan bulan kali dan menjadikan bulan kali ya Habib salam alaika salawat alaqal badru alaina maltafat min khudud misla husnik mara'aina
Allah mudah-mudahan ieu jamaah sagala hajatnya ku Allah dikabul. Mudah-mudahan naon wae anu diucapkeun ieu jamaah mudah-mudahan kumalakukan ieu sholawatan mudah-mudahan barokah ti Gusti Allah tumpah alaika anta samsun anta badrun. ya Allah mudah-mudahan ieu jamaah naon wae anu diucapkeun ya Allah mudah-mudahan sing dikabul Allah istadi doanya Allah ya nah kalau ada sana salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya nurul aini marhaban marhaban zandal husaini marhaban ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini marhaban 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 kalau ada sana Musa ini marhaban marhaban Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Tala badru alaina yatil wada Ru alaina ayo ya marhaban ya nurul aini marhaban jannah husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jannah husaini marhaban marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aduh, jadi aja bisa bahasa ya teh. Aduh, masa capek. Itu mantap orang kau getol solawatan. Jadi lamun orang getol solawatan pasti lo doa ibu duit keneh wae tadi anu dibikin ka Pak RT mah eta. Doa tah geus aya doa pasti ngukut berkah. Mantap saeutik lain beurit kade. Saeutik mah loba walata. Mantap urang tah kudu amun aya muludan sok. Mudah-mudahan ya anu icikibung ya khususnya ka panitia mudah-mudahan barokah. Amin ya robbal alamin. Oke abdi alhamdulillah mudah-mudahan pidoana ti sadayana. Kareresan 2 minggu kapayun abdi aya undangan pidoana ti sadayana. Mudah-mudahan lancar.
Terus tadi teh abdi udah teh enak kumang ade gitu kan wayahna kudu nama abdi teh mangkat ke balik papan. Aing di balik banyak aing ceramah di balik papan mending geus mereka dieu lumu-lumu dibakal terus teh nah gitu. Tadi teh oleh ti abdi di nararaga Maulid Nabi teh tadi teh disambungkeun jeung dina kahirupan urang sadayana. Mudah-mudahan ku kahirupan urang sadaya akhlak anu dianggeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narap ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Ku urang ku cinta-cintana ka Rasulullah sok diperingati. Tapi teuing Rasul inget wah ka urang. Insya Allah ku ngasa tadi nggak kacakan sholawat mata terus sholawat itu mata widi nu tadi urang teh hade akhlakna eta contoh Rasul nyaahana contoh ka Rasul terus nyaahan ihsan teh erna runtut raut sauyuna Rasul mah runtut raut sauyuna itu terus Allah tong serian wae darek geus itu hade akhlakna aya itu darek ka Malaysia nikah jeung karos itu hade akhlak ya contoh Rasul pasti urang hade akhlak eta akhlak kade abdi titip mudah-mudahan urang kali urang sadaya harade akhlakna amin ya robbal alamin. Oke mudah-mudahan urang sadayana ngagaduhan sifat ihsan nyaahan amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ge urang runtut ieu lemur mudah-mudahan runtut raut sauyunan amin. Mudah-mudahan ieu lemur dijauhkeun tina sifat-sifat anu ujub jeung takabur. Mudah-mudahan urang panutupna kahirupan patepung jeung dina maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Tadi oge moal lami-lami teuing gitu dapat si abadi kaberangan aya ka Malaysia gitu pidoana ti sadayana mudah-mudahan abdi kum perjuangan seperti kieu mudah-mudahan barokah amin ya robbal alamin. Pidoana ti sadayana udah kikiran lain hayang itu kan pada turunan yang makhluk komplit aya kabeh tukang gelutna aya geus lumuh tukang nyandung tukang bajidor tukang atuh abdi oge da jelema teh bener tadina tapi mudah-mudahan urang hijrah tadina lebar cek Ustaz Menteri semunang mang tahun-tahun santen bae jeung teu angeus tapi aku teuing cenah teh narap teu ayeuna diterapkeun gitu. Matak tadi rewas abdi datang pak pikpek anjeunna cenah aduh aing cenah palakeun ae. Nah eta urang mah jeung du sekali deui pidoana mudah-mudahan naon wae anu ku abdi disampaikeun di awal dugi ka akhir mudah-mudahan barokah amin ya rabbal alamin. Sahartos cek pun guru lamun jamaah geus kahartos tamat buah puteuy buah tomat tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.